وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك alaihi. Alhamdulillah. Karamang ibu-ibu, alhamdulillah urang sadayana masih keneh tiasa dayung di majlis sejak dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugia ku kaberkahan ku wasilah urang ngariung di tempat oge ku kaberkahan sasih mulut ku kaberkahan keagunganana junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana sing dipaparinan yuswa anu panjang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge dina aya bari dina aya kesehatan, oge bari dina aya kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakantenan urang ngantosan guru urang, oge teu hilap urang doakeun guru urang sadayana anu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh sareng jamaahna. Mugia ku Gusti Allah sing dipaparinan kasehatan, sing dipaparinan kalancaran, oge mugia ibadahna sing janten ibadah anu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang dina waktos ayeuna masih keneh nincak kana sasi mulut ya. Sasi mulut teh sasi naon ibu? Rabiul Awal. Dilahirkeunana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna mah spesial urang nyarioskeun tentang bulan Maulud, tentang keagungan junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cenah berspesial karena puncak tina ganjaran, puncak tina sagala kanikmatan, puncak tina sagala kahirupan, oge puncak tina sagala ciptaan Allah nyaeta ku berkahna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna ngobrolkeun naha cenah Kanjeng Nabi teh dilahirkeunana teh sanes sasih anu dimuliakeun ku Allah.
Aya naon wae sasi anu dimuliakeun ku Allah teh? Aya rada kotor kacamata ge nanti buka. Aya sasi Ramadan, aya sasi Rajab, terus aya sasi Syaban, terus aya sasi Rayagung nya, terus aya sasi Muharram. Nah, cenah Kanjeng Nabi teh diciptakeun tina bulan-bulan anu mulia di sisi Allah. Ieu aya hikmahna. Nah, Nabi dilahirkeunana di bulan Rabiul Awal, sanes di bulan-bulan anu mulia di sisi Allah. Tidinya Allah nyiptakeun, nyalahirkeun, nurunkeun, ngutus Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal teh supaya teu janten pikiran bahwa Nabi mulia teh kusabab bulan anu mulia. Contoh kieu, urang lahir di bulan Agustus tanggal 17 Agustus. Kusabab eta hari 17 Agustus teh naon hari anu mulia cek naon masyarakat Indonesia mah karena hari kemerdekaan. Jauh budak urang teh lahir di 17 Agustus atau teh ibu atau kusabab naon bertepatan jeung tanggal 17 Agustus. Jadi mulia ieu budak kusabab nempel kana tanggal 17 Agustus. Atau orang lahir di bulan suci Ramadan gitu, orang teh jadi atoh, aya rasa atoh dina hate teh asa aya rasa bunga, rasa mulia kusabab budak orang teh lahir di bulan suci Ramadan. Kusabab eta bulan budak jadi mulia karena dilahirkeunana di bulan anu mulia. Allah teh kusabab naon ngagungkeun Nabi jadi kakasih Allah teh kumaha carana supaya Nabi teh teu dianggap muliana kusabab nyender kana bulan anu dimuliakeun ku Allah. Akhirna Allah ngalahirkeun ngutus Nabi ke alam dunia, dilahirkeun Nabi di bulan Rabiul Awal supaya naon? Supaya bulan anu tadina biasa wae janten bulan anu pangmulia-muliana di sisi Allah. Nah, cenah bulan pangmulia-muliana di sisi Allah kieu nya. Dina hadis qudsi, ari hadis qudsi teh hadis anu mana Kanjeng Nabi langsung nampi ti Gusti Allah teu melalui malaikat Jibril heula. Dina hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Saur Gusti Allah, seandaina lamun lain karena anjeun wahai Muhammad, niscaya kaula moal nyiptakeun alam dunia jeung saisina. Biasa diambil kesimpulan bahwa ayana ciptaan Allah, ayana aktivitas kehidupan di alam dunia, ayana manusia di alam dunia, sasatoan di alam dunia, tatangkalan di alam dunia, daratan, lautan, naudi pegunungan sadayana kusabab Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kurang dibayangkeun lamun Allah nyiptakeun ieu alam dunia kusabab Kanjeng Nabi, sakumaha mulyana Nabi di sisi Allah, sakumaha berpengaruhna ieu Nabi di sisi Allah, sakumaha mulyana ieu Nabi di sisi Allah, oke sakumaha mulyana urang anu jadi umatna di sisi Allah kusabab urang dijadikeun umatna Nabi. Karos
Jadi keagungan Nabi teh ibu lah lamun diobrolkeun ti mimiti urang lahir dugikeun ka urang maot, keagungan Nabi mah moal beres-beres. Mata aya dina barjanji naon? Aya al barjanji teh syaraful anam, aya maulid teh maulid barjanji, aya maulid simtud duror, aya maulid diba, aya maulid ad-dailami. Eta sadayana ngobrolkeun tentang Kanjeng teu aya seep-seepna. Mata ti dieu urang sebisa mungkin tambihkeun deui kacintaan Kanjeng ka Kanjeng Nabi gitu ya. Salah sahijina jadi naha cenah. Jadi ieu teh iklan Bu. Iklan, terang iklan ibu. Iklan teh misalkan spesial Ramadan gitu kan. Orang lamun bulan suci Ramadan resepna naon? Resepna naon ibu lamun bulan suci Ramadan? Memburu promo kan gitu. Promo akhir anu 10 hari terakhir di bulan Ramadan mah urang teh ngudang naon? Kue lebaran gitu kan, udah naon deui sih promo acuk lebaran, padahal di 10 bulan terakhir teh naon eta teh Allah nyimpen rahasia. Kusabab urang mana tertarik aya promo gitu. Cek beja teh ibu tos balanja teh can ka geria aya naon gitu, aya promo minyak 2 liter teh kan promona 80%, jadi 2 liter sabaraha berarti? Minyak 2 liter sabaraha ibu? Terang dah? 20 sabaraha? 28an berarti 28.000 promo 80%, jadi sabaraha? Sabaraha 80%. Iya matematika rada awon. Pokoknya misalkan 2 liter nu tadina 28.000 jadi 5.000 promo teh. Nu ngabejakeunna saorang teu percaya kan, nu ngabejakeun saorang cingela aya di dan tatanggi nu pi ti geria ibu minyak keur murah di geria keur promo, aya di ningali di ibu ieu minyak keur murah di aya promo, kumaha ibu tertarik teu? Nu tadina biasa-biasa wae kan jadi ngajuk-juk ka geria meser mi gitu. Contoh ayeuna dina iklan TV aya iklan anu sakali unggul teh ibu, malah aya iklan ditingali-tingali gitu ku abi teh salami nonton TV teh setiap 7 menit iklan. Contoh iklan Jisamsu rokok gitu kan, beres film iklan deui iklan rokok Jisamsu matak lamun urang mah siga bapak-bapak kana udut teh naker we videonya wal akhir aku sauna iklan terus diputar gitu, akhirnya kabita nikmatina tina rokok gitu ya. Contoh kieu deui contoh ibu teh resep ngangge skincare gitu. Skincare naon nu saya teh? Skincare naon ibu? Naon eta teh? Scarlett gitu kan. Ibu teh ningali iklan Scarlett, sakali iklan teu kabita, 2 kali iklan, 3 kali iklan, banyak review banyak anu merekomendasikan karena eta iklan Scarlett teh gitu. Akhirna anu mana hasil tina iklan Scarlett teh naon hasilna memuaskan. Ibu teh kabita meser we Scarlett skincare teh ajang mulas ieu rarai gitu. Tos mulas rarai teh hasilna katingali ibu betah moal ngangge Scarlett, betah tiap bangun tidur didandan biar kelihatan sama ayang, mau bobo dandan, mau JJS, teh jalan-jalan sore pakai Scarlett, tiap waktu pakai skincare kusabab tahu hasilnya tina skincare menjadikan kulit glowing gitu nya, cetar membahana gitu, sabab terang hasilnya tina iklan
Tah eta masalah dunia. Ayeuna urang belokkeun kana akhirat gitu. Ayeuna teh di bulan Mulud teh naha cenah berseueur para ulama, para masyarakat anu ngagungkeun, anu ngamuludkeun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu ngarayakeun Kanjeng Nabi kalahiranana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain karena manehanana seueur ajis, lain karena manehanana aku ye urang teh ngayakeun maulid, lain eta hikmah nama nu kudu dipetik ku urang mah. Ieu naha sih kudu aya maulid Nabi, ayeuna acara di dieu muludan, di tetangga muludan, di desa sebelah muludan, lain karena loloba duit, tapi karena supaya eta teh keur ngiklankeun ieu tingali saking agungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugikeun ka diiklankeun di mana-mana supaya urang teh aya timbul penasaran. Tos penasaran dipilarian ku urang teh dihadiran eta mulud dina muludan teh sing saha jalma anu cinta ka Nabi bakal jadi ahli surga. Sing saha jalma anu ngariung dina majlis maulid Nabi ditanggung ku Allah dunya jeung akhiratna. Sing saha jalmi anu maca shalawat ka Nabi maka tempatna di surga. Tos penasaran kitu teh dicobaan ku urang cobaan urang permak hati urang ku cinta ka Nabi, dicoba dipermak hati urang teh cinta ka Nabi, sehari maca shalawat sakali atau 5 kali 10 kali gitu kan, ngeureuyeuh kan. Tuh ayeuna sehari maca shalawat 10.000 henteu kan, lanang laras kan. Ibu mangge skincare setiap hari langsung sabotol apa sakedik ketos sakedik salami saminggu 40 hari setahun aya hasil mah gitu. Oke cinta jadi orang teh tong langsung ibadah teh tong langsung bro gitu, step by step sakedik. Oh cinta ka Nabi kedah maca sholawat ka Nabi, oh cinta ka Nabi teh kedah ibadah ka Nabi, kedah takwa ka Nabi, timbul we dina hate teh rasa cinta ka Nabi. Nu tadina teu aya rasa cinta, teu penasaran ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ku sabab dipermak hate urang supaya cinta ka Nabi, akhirna sakedik demi sakedik dina hati urang aya cinta karena Nabi gitu. Cek Nabi teh gitu. Urang teh tos terang hasil dina cinta ka Nabi teh surga jongjon moal ibu. Urang teh tos terang hasil dina cinta ka Nabi teh ditanggung dunia jeung akhiratna jongjon moal ibu. Mata seueur para wali anu amalana sholawat. Contoh guru peribados Samahatul Ustaz Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu, anjeunna amalana ngan hiji nyaeta maca sholawat sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril tiap hari 10.000 ka eta mah jang tingkatan ulama gitu. Ieu anjeunana teh gitu dunia teh ibu pawalata nya dunyana pawalata ku sababna berkah sholat. Jadi ku sholawat teh sadayana tiasa dirubah rek eta dina bab rezeki mata kayanya sing saha jalmi anu maca sholawat ieu maka dikabulkeun hajatna, sing saha jalmi anu maca sholawat Jibril maka digampilkeun urusanana gitu. Sabab sholawat teh serba guna. Kusababna serba guna. Sholawat tiasa jang ngalatih jang ngagetolkeun anu tadina tara ibadah, sholawat jadi osok ibadah. Sholawat teh jang tiasa anu tadina teh rumah kahirupan teh maca sholawat istiqomah gitu, jadi henteu rumah. Sholawat teh anu tadina rizkina teh seret kacida
maca sholawat tiap hari ngeureuyeuh 100 ya eta engke rizkina jadi lancar kusabab kieu we gampanganna mah asal istiqomah. Urang siga ngangge skincare walaupun sakedik asal rutin ngangge krim siang krim malam leres teh hasilna kumaha bercahaya tentu tadina keriput jadi rada manteng gitu kan rada glowing gitu oke dina sholawat gitu oke dina ibadah nu tadina naon rumah nu tadina tara ibadah jadi getol ibadah dipermakna sakedik matak sholat 5 waktu teh teu disakaliguskeun ayeuna sholat 17 rakaat teu disakaliguskeun kusabab eta subuh enjing sholat dongkap kasihan sholat itu diperpaksa gede da alam dunia manaon step by step nu akhirna ku eta sholawat ku eta cinta ka Nabi maka urang digampilkeun kabet ka surgana Allah amin ya Allah ya rabbal iya teh menuju iklan saha iklan Kanjeng Nabi supaya urang teh cinta ka Nabi. Di mana cinta ka Nabi urang pasti getol ibadah. Sanes contoh dina albar janji dina kalimat anu pampertamana albar janji naon ibu ieuna sholawatna al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik terang alwar janji eta al-jannatu terang hartosna urang hartosa al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-jannatu yang sanyana surga wa na'imuha jeung sadaya kanikmatan anu aya di surga sa'dun eta jadi kabar gembira sa'dun eta teh jadi kabar gembira kangge nyenangkeun surga jeung nikmatna surga teh kangge nyenangkeun jang saha ieu jawabna liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi pikeun jalma-jalma anu maca sholawat anu maca salam ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi nyata surga jeung sadaya kanikmatan surga bakal dijadikan kabar gembira dijadikan hadiah ku Allah pikeun jalmi anu maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang surga ayo mudah-mudahan orang sadayana sing ngebet kasur niatan urang teh ieu teh sejam muludan ka Kanjeng Nabi ari muludan teh kitunya sanes urang muludan teh ngayakeun maulid Nabi di bumi secara besar-besaran eta mah lamun seueur acis tegadu acis nyalira we di bumi maca albar janji gitu sejam muludan teu tiasa macana gitu abdi mah seja zikir we seja maca sholawat di niatan muludan teu tiasa kene maca sholawat naon dia tuh cicing we atuh abdas urang abdas ibad niatkeun seja muludan kan terang aya caritana jalmi anu naon eta teh asa terus dicaritakeun nya urang caritakeun deui nya aya jalmi ieu jalmi teh
pamuda nya. Pamuda ieu teh ahli maksiat ibu, ahli maksiat, tara salat, tara ibadah ka Allah, goreng akhlakna, gaduh tatanggi ajengan. Jadi tatanggi si pamuda anu maksiat wae ieu teh tatanggina ajengan. Ieu ku ajengan teh dibejaan maneh teh geura ibadah, geura tobat ka Allah, geura ngalakonan salat. Da temetu we kitu pamuda mah nya. Hirup urang kumaha urang dosa urang teu ditanggung ku maneh. Kan sok aya apa dibahasa kitu nya. Pamuda nebikeun ka ajenganna teh capek nya, aduh ieu budak cenah pohara teuing kitu kan. Nebikeun ka orang kampung ge keseleun ka ieu pamuda. Nu akhirna ieu pamuda teh ku Allah kaleresan dipaparinan umur anu pendek. Maot we ieu pamuda teh. Ieu pamuda teh nalika maot sadayana alim aya anu ngurus kana jenazahna. Ku sabab naon? Kalakuanana. Tapi da ajengan teh nya, cek ajengan teh ieu teh tatangga urang hade goreng ge umat Islam. Ku ajengan teh diurus mayitna, dimandikeun, disolatkeun, diibakan, disolatkeun, terus dikain kafan, terus dikubur. Dikurang we ieu pamuda teh. Tos simula ajengan jeung reng-rengan teh. Nalika micak di tengah wengi ieu ajengan ngimpen sareng saha. Ngimpen sareng pamuda nu pieu maot teh. Dina impenanana naon? Ieu ajengan teu ningali pamuda ieu keur disiksa dina neraka. Henteu, ajengan ieu teh teu ningali si pamuda ieu teh disiksa dina neraka. Bahkan dina impenanana ningali ieu pamuda teh reuwas ajenganana eta teh. Nah, beteuwas ieu pamuda dina impenanana wajahna sadaya anggota badana bersinar ibu, bercahaya, anggonana bersih, bodas, mahal, sae, berkualitas. Terus non aroma wangina harum anu kacida. Anjeunna aya di hiji tempat anu mana eta tempat teh taman anu kalintang indah. Asa teu pernah ningali kitu taman di alam dunia teh. Nebikeun kaheran ieu ajengan aduh. Nah, ieu teh bener cenah pamuda anu dieu maot. Anu tukang maksiat nya akal gitu kan. Nya ajengan ieu teh abdi pemuda anu sok maksiat ka Allah. Nah cenah kohna di dunia teh ente teh tukang maksiat tara ibadah. Nah bet menang kamuliaan ti Allah siga kieu menang kanikmatan lain menang siksaan. Naon amalan anjeun di alam dunia teh cenah dugikeun ka Allah teh ngahampura dosa-dosa anjeun, ngajauhkeun anjeun tina siksaan, malah anjeun dipaparinan kanikmatan anu kacidageuna ku Allah. Pamuda teh awalan aduh ajengan rumaos abdi teh dosa gitu. Tara ibadah di alam dunia teh, tara salat, tara ngaji rumaos pisan dosa, tapi alhamdulillah ajengan abdi teh nalika hirup di alam dunia menang ilmu ti ajengan sing saha jalma anu ngamulyakeun bulan Mulud kalahiran Nabi. Rek kumaha we carana asal dinayatan Muludan ngamulyakeun bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidinya kaula salami saumur hirup can pernah lepas. Naon amalanana anjeunna saatos mang tahun-tahun maksiat, sataun maksiat dina bulan Mulud, khusus dina bulan Rabiul Awal mah di malam pertama dugikeun ke malam terakhir sasih Mulud 30 hari tiap wengi anjeunna ibadah.
Urang tiap maghrib anjeunna teh ibak diniatan Gusti ibak abdi teh sejak ngamuliakeun bulan lahirna Nabi. Terus anjeunna tos ibak kitu teh ngangge anggoan anu sae tiap wungina teh sejak ieu ngangge acuk anu sae teh sejak ngamuliakeun bulan suci kelahiran Nabi. Ngangge minyak wangi diniatan sejak ngamuliakeun bulan lahirna. Salami 30 hari setiap tahun eta amalan anjeunna salian ti eta mah rumek deui 11 bulan teh. Ramadan tara puasa gitu. Ibadah hajina tara ibadah gitu kan. Eta anu dikokojo ku anjeunna teh ku sabab abdi ieu kamuliaan kenging ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu hartosna sanes urang rek ngalakonan dosa tuluy nu penting salawat menang surga lain gitu. Hartosna kasaean anu diniatkeun ibadah, kasaean anu diniatkeun ngamuliakeun kakasih Allah, sekecil apapun itu bentuk kebaikannya pasti ku Allah bakal diburu-buruhan gitu, bakal diembohan. Leuwih sae urang teh diniatan ibadah bari jeung ngalangan ngajauhan maksiat ka Allah, leuwih sae can tiasa urang teh ngalangan ngajauhan nu dilarang ku Allah teh tetep we STMJ gitu. STMJ teh nanti Bu sholat terus maksiat jalan gitu teh ngeureuyeuh we da rek jadi soleh teh moal langsung soleh step by step. Para walina Allah ulamana Allah rek janten jalmi soleh teh teu langsung soleh Ibu. Aya tirakatna heula, aya nyeri hatena heula. Nyeri hatena naon? Batur mah mudag dunia, da ieu mah hayang soleh ibadah gitu. Nyeri hatena naon? Teu meunang dunia, mudag akhirat, teu boga duit, mudag akhirat. Eta kaperihan menuju soleh gitu. Urang teh ibadah ka Allah teh hayang bisa, terus dunyana hayang bisa gitu, hayang boga dunyana atuh disiasati Ibu. Misalkan Ibu dagang, misalkan Ibu dagang ya, Ibu dagang sejak naon milari nafkah. Tah ieu dagang teh hoyong jadi ganjaran di sisi Allah, oge hoyong menang bati niatkeun saja ibadah gitu. Kusabab naon? Dunia mah di mana urang teu diniatan ibadah, di mana lagu butuh teu aya moal bisa kapeser. Contoh kieu. Ibu teh nuju jalan-jalan, nuju healing gitu kan. Healing ke mana atuh? Healing ke mananya? Resep ke mana Ibu? Ke Pangandaran misalnya. Ibu dina ATM mah acis jang ka Pangandaran teh aya 100 juta dina ATM. Ngan dina dompet ngan makal 50 ribu gitu. Di jalan teh Ibu teh mendak ATM jang nyandak acis, tapi Ibu teh hoyong meser oleh-oleh jeung hoyong tuang acis aya 50 ribu. Sedangkan oleh-oleh jeung tuang sama keluarga besar teh leuwih ti 100 ribu. Eta kahoyong tiasa kapeser. Berarti naon? Di mana dunia mah di mana butuh teh gitu, di mana butuh teh teu di mana acis ya teu dicepeng urang butuh ayana dina ATM. Ku sabab dina ATM mayarna kedah cash, nalika butuh tiasa kangge mah teh 100 juta. Gitu. Tah, ayeuna kieu contoh. Urang seueur harta, motor gaduh, mobil gaduh, emas gaduh, bikin ka emas muda, bikin ka emas
mas tua gitu kan berkarat korong dari kita 50 gram gitu, ibu bobo kulem ingat kan mas edan tuh. Jadi dunia mah ibu fana gitu, dunia mah moal ke kekangan nyerina lami gitu. Lamun orang niatna ngejar dunia tanpa niat karena ibadah gitu ya. Jadi kenikmatan dunia teh moal aya bandinganana tibatan kenikmatan surga. Contoh indahna orang gaduh acis 2000 nya. Mana acis teh 2000 nya? Orang gaduh acis 2000. Iya acis 2000 tiasa jadi berharga nalika iraha. Nalika orang butuh. Jam parkir 2000 aya we butuh nya. Atau ieu 2000 teh atawa naon acis 2000 teh 2000 na dinten ayeuna teh lumayan jam jajan naon teh. Oh, ngaroge tah 2000 dengan mangkelna 2000 nya. Ieu 2000 teh biasa jadi berharga nalika acisna ngan 2000. Mam karoketna nikmat teu? Nikmat walaupun 2000 gitu. Terus orang teh ku Allah teh dipasihan rezeki menang acis 1 miliar gitu. Menang acis 1 miliar. Hayang menang acis 1 miliar. Amin teh. Ya hayang ya. Tapi juga rezeki banyak. Tah urang teh menang acis 1 miliar. Kumaha ibu nikmatna 1 miliar? Saking seurna jadi 1 miliar kan. Rek balanja naon ieu nya duit loba, mobil geus aya, imah geus aya, balanja naon lieur kan. Tah saking nikmatna anu bieu 2000 dipeserkeun karoket leungit teu nikmatna. Leungit kan. Kusabab geus menang 1 miliar. Nu 2000 nikmatna jadi leungit. Kitu oge dunia teh nikmat gitu. Nalika ku Allah urang dibere surga mah eta nikmat anu aya di dunia teh kusabab surga leuwih mahal. Aya bidadari, wah ibu bidadari ngangge perhiasan ya. Tapi ya aya di surga teh aya bidadari anu ka ciga geulisna ibu. Diriwayatkeun dina hiji kitab bidadari teh sadaya bidadari teh ngangge perhiasan ya, perhiasan. Aya ngangge kokoro, ngangge gelang, ngangge naon deui eta teh konde beureunya. Ieu teh naon ngaranna teh jepita. Ieu bidadari di surga teh ngangge hiasan. Ceuk para ulama lamun eta hiasan aksesoris bidadari diturunkeun ke alam dunia maka matahari bakal poek. Matahari bakal ngan karek naon hungkul perhiasan. Komo lamun bidadari turun ka surga turun ka alam dunia. Mata ibu bising aya pamogat yang ngagoda kau bagaikan bidadari yang turun dari surga. Bohong itu lamun caang keneh mah nya. Paribasa itu nya. Jadi kenikmatan surga teh moal aya bandinganna di mana pikeun jalmi anu tos nyaho kana nikmatna surga. Dunia teh moal aya bandinganna. Nu akhirna dunia teh kusabab geus jongjon dina nikmat surga, hartosna jongjon dina nikmat surga teh janji-janji ti Allah anu taat ka Allah, janji ti Allah anu cinta ka Kanjeng Nabi, ku Allah dibere ganjaran surga. Nu akhirna anjeunna salama hirup di alam dunyana diangge ibadah ka Allah, dagangna diangge ibadah ka Allah gitu.
non aktivitasna diniatkeun ibadah ka Allah, diniatkeun ngagungkeun bulan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta surga bakal dibeunangkeun ku urang. Jadi siasatna niatan sejak ibadah. Ya, bade dagang sejak ibadah, ngurus budak sejak ibadah, nyuci piring nyeusehan sejak ibadah. Jangan ngajemput rezeki anu ti surga. Sabardas gitu. Tah, itunya. Jadi nah para wali, mata para ulama anu bener-bener leres cinta ka Nabi, para ulama anu salami umur hirupna diangge ibadah ka Allah. Dah hartana teh ibu moal jauh disedekahkeun ka batu gitu. Hartosana si hartana teh keun we gitu. Sanes naon keun we teh lamun lagu butuhnya diangge keur ibadah gitu. Aya nu butuhnya dipasikeun ka nu butuh kangge ibadah gitu. Masyaallah nya. Tah, kesimpulanana jalmi anu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta ganjarana surga. Salian timenangkeun surga kahirupan anjeunna ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunyana dipaparinan kaberkahannya. Tah pangitun kitu. Mugia urang ayeuna sejaniatkeun nya ilmu Allah, oge sejaniatkeun muludan kana kalahiranna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku berkahna ieu riungan, ku berkahna ieu majlis, ku berkahna bulan ku berkahna sasih Rabiul Awal, ku kaagunganna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya sing dipaparinan yuswa anu panjang, bari aya dina kasehatan. Oke, mudah-mudahan cita-cita urang, doa-doa urang, hajat-hajat urang sadayana sing dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kulawargi urang, putra-putri urang sadayana sing dijantenkeun jami anu saleh solehah. Oke, mugia urang sadaya sing ditambihkeun di kacintaanna ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniyati solehil qulub wal qalbi ala husnul matal bijaya wa qalbi. Biniyati solehil qulub wal qalbi ala husnul matal bijaya Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam.